Al-Quran Surah Al-Baqarah dari ayat 87 sampai 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Abdi nyalindung diri ka Allah tina godaan syaiton anu dilaknat. Walaqad ataina Musal kitaba wa qaffayna mim ba'dihi birrusul wa ataina Isa ibna Maryama bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fafariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Artinya, jeung saestuna kami geus maparin kitab ka Musa, jeung sabadana ku kami disusulkeun sababaraha rasul, sarta kami geus maparin katerangan-katerangan anu tetela ka Isa anak Maryam. Maaf, diulang. Jeung saestuna kami geus maparin kitab ka Musa, jeung sabadana ku kami disusulkeun sababaraha rasul, sarta kami geus maparin katerangan-katerangan anu tetela ka Isa anak Maryam. Jeung ku kami manehna geus dibantu ku malaikat Jibril. Naha pantes saban-saban datang rasul ka maraneh anu mawa pangajaran anu henteu sapagodos jeung nafsu maraneh, tuluy maraneh takabur. Malah anu sabagian ku maraneh dibohongkeun jeung nu sabagiana deui dipateni. Wa qalu qulubuna gulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilam ma yu'minun. Jeung maranehna nyarita hate kaula sarerea geus nutup leber ku ilmu. Lain kitu, tapi maranehna dilaknat ku Allah alatan kakufuranana. Ku kituna saeutik pisan ti antara maranehna anu ariman. Walamma ja'ahum kitabum min indillahi musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Jeung nalika datang ka maranehna kitab Al-Qur'an ti Allah anu ngabenerkeun kana perkara anu geus nyampak di maranehna, jeung samemehna mah maranehna sok ngarep-ngarep bantuan kaunggulan pikeun ngelehkeun jalma-jalma kafir.
Tapi nalika datang ka maranehna jalma nyaeta Muhammad anu geus dipikanyaho ku maranehna bet jadi kufur. Kusabab eta tetep laknat Allah pikeun kaum kafirin. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir.